barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra baraya sadayana, wilujeng petepang dangu deui sareng dongeng simkuring anu masih kene urang sasarengan sareng dongeng dina judul Sabalakana anu dicutat tina novel Sunda Kang Dadan Sutisna wedalan ti PT Dunia Pustaka Jaya. Kemari parantos rengse seri ke-10 majeng seri ke-11 mangga. Kanggo nu tacan subscribe lajeng mangga locengna ditako supados aya notifikasi kanggo mitra dangu sadayana atuh kana komen oge diantos sumohonnya. Seri ke-10 kamari parantos dugi ka mana cing urang wangsulan di sakedik. Mitra kaum dangu anyog kaburuan sanggeus santana mulang ka imah uwana lebe unang nyerengeh nenyotihang sasampayan anu nyangeyeng keneh kana tangkal buah. Tapak bedog ucup kadek kaciri keneh dina awi anu geus ampir bobo. Lebe unang teu waka asup ka imah ngoreleng heula ka pipir neangan awi anu rada lempeng. Tuluy dibawa deui ka buruan. Gosrek ngaragaji ukuranana disarwakeun jeung tihang sasampayan nu hiji deui. Bas dicecebkeun teu kungsi sajam geuning ari dipigawe mah. Cat ungah ka imah kukumah heula di dapur bus ka patengahan. Kasampak Nyi Idah keur diuk dina kursi bari nyekelan Quran. Make mukena tayohna kakara beres salat asar. Barang nyahun salakina uluk salam, Nyi Idah gentak nyamperkeun bari nyium leungeun lebe unang. Kumaha beres Kang? Tos tuang teu acan. Pokna. Boro-boro Nyi. Kalaka asa beuki arengheng lemur teh. Teu ngimpi-ngimpi acan akang mah. Kalemur urang bakal aya anu matak genyeleung kawas ayeuna. Lebe unang ngadayagdag kana kursi. Dahar mah geus di imah Gan Kosim. Mohon abdi ge tos nyangu manawi teh bade mulih palolohor tapi wios keur engke wengi we nya moal ka mamana pan. Nyi Idah ngalaan mukena tuluy ditilepan dituna dina meja. Ka mana deui atuh ari peuting mah apan biasana ge aya di imah. Budak ka mana keur ngaos Kang di madrasah. Da mohon Kang di itu di dieu mani rame nyaritakeun wabah seblak. Abdi mah da jelema bodoh ukur kurang kerung we teu ngarti. Naha anu jag-jag disebut gering tuluy dikerem cenah. Hawatos teuing. Keun we Nyi. Urang mah teu kudu pipilueun. Mohon nu mawi cicing we di imah da biasana ge abdi mah tara udar ider. Kengeng mun abdi bade naros. Nanya mah nanya we atuh. Ceuk lebe unang. Tapi hatena mah teu buru ngagebeg. Ingis Nyi Idah nyahun yen manehna unggal poe tepung jeung Gayatri. Da bakal geus surti meureun. Apan santana sok bebeja jeung tangtu moal timuru ari henteu sosoranganan mah. Teu nyalahan ditepikeun ku Nyi Idah teh perkara eta pisan. Lain bae ti santana. Nyi Idah ngadenge beja yen salakina pulang anting ka imah Gan Kosim teh ti tatanggana deui. Beda jeung rebo tukang ayeuna mah nyaritana taya riuk-riuk timuru. Kawas nu hayang ngeceskeun yen pikeun manehna mah teu matak jadi mentegeg hate. Engkang, abdi ngarasahan nyakal pisan tina kajadian poe rebo tukang. Basa ujug-ujug baeud.
mung alatan manggih potret Akang jeung Gayatri dina buku Yasin. Leres deui saur Kang Ilham, eta potret kawit nama reaan basa acara rajaban di balai desa. Tapi ku Kang Ilham teras dikeureut make komputer, ngara tinggal duaan. Marukana Akang bakal bunga. Abdi harita ampir-ampiran ngajengkat. Meh-mehan balik ka emak, ukur disundut ku timuru anu ngagugudag teu pupuguh. Keur hiji lalaki tangtu jadi kakuciwa anu pohara dipangajatkeun ku pamajikan. Sanajan kakara beberengkes, tacan bari jung inditna. Eta kasalahan abdi nu panggedena salila rumah tangga jeung Akang nu karasa. Buah nu teu karasa mah aya anu langkung ti kitu. Sarajang di abdi peuting harita sanggeus eta kajadian, abdi bakal menta dihampura ka Akang salila 40 poe. Khusus keur kasalahan anu eta. Cik Nyi Ida nyaritana mani tarapti jeung hati-hati. Mitra kaum dangu lebe unang olohok sajongjongan kawas anu ngadadak kasima ngabandungan omongan pamajikanana. Be ditueun teh eta ujug-ujug ngarakacak hatena, asa manggih kagelisan anu sayakti satu kangen ka basa janana. Idah teu kudu nepi ka 40 poe. Bari nagepan urang teh geus silih lubarkeun. Keun soal eta mah tong diinget-inget deui. Walon lebe unang. Eta mah janji abdi Kang. Moarek jalir. Kalina ti eta ieu langkung penting. Abdi geus ngumpulkeun sakabeh kaikhlasan, geus nanya ka hate sorangan. Tina kasadaran anu pohara, abdi bakal narima mun teh mah kudu ngalaman nasib di dua. Abdi geus beh ditueun percaya mun Akang ngawayuh tangtu bakal boga sikep anu adil. Boh kanu kolot, boh ka anu ngora. Mitra kaum dangu lebe una ngagebeg lain memeusan. Bibir nu rek ngab ampir teu bisa nutup deui ieu pangalaman nu pangahengna salila saimah jeung Nyi Ida. Dititah nyandung, bari dina hatena sorangan teu kungsi ngolebat-ngolebat acan, teu kungsi ngimplang hayang boga pamajikan leuwih ti hiji. Ke. Ieu teh asa ngadadak ieu. Nyi, ulah sok sungkan-sungkun ah. Laras Kang, abdi mah teu nyungkun. Eta mah bijil tina kasadaran abdi. Lebe adeng nu geus pangsiun teh nyandung. Nu jadi lebe samemehna papada nyandung. Tapi lain hartina sakur lebe kudu boga pamajikan dua. Komo nilai kaayaan Akang mah anu batan sakieu. Rupan teu kasep beunghar sumawona. Daapan tiba heula hirup teh ukur kieu. Sasatna bisa manggih dahar ge geus pirang-pirang untung. Dina nyana ge Akang boga kareta kitu saha awawena nu daekeun. Tadina ge bilih Akang aya karep ngawayuh abdi moal ngahalang-halang. Ieu caritaan omat cepeng ku Akang lantaran jelema mah bisa wae keun aku owah gingsir. Ayeuna Akang nyebutkeun teu niat, bisa jadi isuk pageto mah robah pamadegan. Nu matak abdi mah rek sadrah ti ayeuna. Geus Nyi geus. Geus Nyi, tong nyaritakeun deui nu kitu. Lebe uneng ngarahuh. Ayeuna mah Akang rek mani heula, mani asa rariged kieu awake. Mohon eta mah ukur negeskeun yen eueuh deui udagan hirup abdi iwat tiba bakti ka salaki. Lantaran sabalaka mitra kaum dangu. Memeh Nyi Ida cacap nyarita lebe unang kaburu ngajeleng tina kursi. Gurudug lumpat ka kamar, tebina ti mencek panggih jeung maung. Brug kana kasur bari renghap ranyug. Pamajikan aing geus katepaan. Lebe unang gegerenengan sorangan. Paingan ti barangjol asa beda. Memeh nama apan sok nyebut kami. Ari bieu ujug-ujug pindah jadi nyebut abdi. Lebe unang asa buntu laku, tapi lila-lila nyarekan diri sorangan. Nah make kudu sieun ku pamajikan mun teh mah manehna geus katepaan. Nya teu naon ari geus kitu kudu nama. Manehna tuluy inget kana omonganana santana basa keur ngobrol di imah Gan Kosim. Pantar lebe mah moal sieun ku bangsa sabalakana. Naon deui rugina mun teh mah milu katepaan. Paling-paling semet dikerem di balai sagala. Lebe unang keluar deui ti kamar nyampeurkeun Nyi Ida diuk dina urut tadi. Kunaon ari Akang siga ngadadak sieun? Nyi Ida kerung. Nyai ngerasa aya anu beda. Lebe unang kalah ka Malik nanya. Teh kumaha kitu? Nu kasaksian ku Akang mah Nyai teh robah kebiasaan.
Asal lain Nyi Idah anu minggu kamari tina cara nyarita beda tina pamadegan komo deui. Ari jalma teu meunang robah kebiasaan kitu. Mun teh mah abdi disebut robah nah bakal mata ngajaheutkeun manah akang. His teu pisan-pisan abdi mah siap ngalakukeun naon wae oge asal bisa nyenangkeun salaki, asal teu ngarempak papagon anu geus diguratkeun ku Nu Maha Kawasa. Kaayaan Nyai ayeuna teu beda ti jalma-jalma anu dikerem di balai sagala. Kitu pisan. Muga Nyai paham. Abdi teh siga nu owah kitu lain. Tapi sakureut ciri-ciri tina wabah anu keur dipikasieun ku balarea ayeuna nyampak di Nyai. Sok geura baca salabaran di hareup. Cik lebe unang bari ngarahuh panjang. Nyi Idah kaluar hayang nelek-nelek deui bewara anu tadi isuk-isuk ditapelkeun ku RT. Teu lila Nyi Idah ngurunyung deui semumuyung. Jadi abdi teh geus kaasup kaum balaka sontang. Abdi nyieun kasalahan lantaran geus wani-wani ngedalkeun kasalahan kitu Kang. Lebe unang beuki marojeng ja hate leutik mah da ngaheueuhan. Naon salahna Nyi Idah? Ukur menta dihampura tina kasalahanana bari tuluy nebrakeun eusi hatena. Tapi mun diantep bisinya jadi bancang pakewuh. Leuheung mun ukur tepa ka manehna. Meureun salaki pamajikan milu dikerem. Kumaha mun nu katepaan teh tatanggana. Tuluy eta tatangga nyaritakeun paripolahna ka hiji jalma. Tuluy nu dicaritakeunana salah tarima nepi ka kajadian deui riributan. Lebe unang turun heula keburuan nelepon Santana ngabejaan nu cikeneh ka alaman. Santana jempling sakedapan mun pahareup-hareup mah tangtu bari olohok semu cangcaya. Santana merebong bolongan mending dianterkeun wae ka balai sagala. Batan engkena nambahan kariweuh. Ongkoh lila-lila mah bakal kanyahoan deui lantaran rea aparat anu patroli. Nyerek jalma-jalma nu dianggap geus kaserang eta wabah. Lebe unang asup deui ka imah semulung se pamajikanana diu keneh ngeluk tungkul bari cari nakdak. Tuluy nyarita pegat-pegat. Abdi sayaga miyos ka balai sagala milu dikerem cara anu sejena. Mung hiji wungkul asal meunang karidoan ti salaki. Asal aya kapastian yen miosna abdi teh henteu namelarkeun salaki. Mitra kaum dangu asa tambah nyelek ti koro lebe unang teh geus hese deui nyarita. Mitra kaum dangu cag heula ngeunaan lebe unang jeung Nyi Idah nu keur gunem catur. Ayeuna urang carioskeun heula ngeunaan hiji kaayaan di hiji patempatan. Mitra kaum dangu poe Senen pasosore pangeusi barak nambahan deui 18 urang. Di antarana aya awewe ngora anu keur kakandungan bulan alaeun pisan. Ayeuna mah aya 70 hiji gowok nu kaeusian teh. Nepi ka wanci sareureuk kolot basa pangeusi barak gemprah sarare kabehanana estu runtut raut sauyunan. Kawi sabilulungan anu mirig sapapanjang beurang nya nembongkeun sifat silih rojongna teh. Teu kadenge aya anu pahareng-hareng komo nepi ka pasea. Cacakan aya di antarana nu samemeh asup ka barak samemeh aya kajadian wabah sabalakana geus mumusuhan mang taun-taun. Waktu babarangan deui di barak eta dua jalma nu tara sasalaman unggal poe lebaran teh kawas anu papada surti pikeun silih hampura teu kaciri kungsi papaseaan. Ieu pisan anu ngaregregeun Ustad Sukri teh ayeuna umat geus panggih jeung katingtriman santeuna pikeun jalma-jalma anu ngariung di eta barak. Datangna sifat rerewongan kawas kitu teh lain peda dibeungkeut ku nasib nu sarua. Lain peda papada jadi jelema anu dipencilkeun ti balarea. Sasatna dirampas kabebasanana tina kahirupan memehna. Ieu mah nya-nya celik putih celak herang.
ngurunyung tina kasadaranana masing-masing, ujug-ujug ngerasa yen kitu kakuduanana jeung papada manusia. Mitra kaum dangu eta nu karasa ku maranehna nepi ka memeh reup sare. Nyorang waktu 10 jam salila maranehna babarengan, asalnya relek pisan. Taya hiji ge anu ngatarakeun ka teu betah jeung kakesel kawas umumna jalma-jalma nu jadi interniran. Meh 2 jam kaum lalaki dokdak kuriak, nyieun tihang keur nalikeun tamang. Tuluy masang rerega nepi ka di eta rohangan teu beda ti gunukan bilik sora dina usum pemilu. Kasur mah anger ngampar di handap, da aparat teu nyadiakeun ranjang atawa dipan. Tur sarerea ge ngamaklum tang turiweuh pisan mun kudu ngarobah eta rohangan jadi rumah sakit atawa barak tentara. Sakitu mah kasebut tumanina. Basa aya nu nyobaan gegelehean dina kasur, nu katembong ukur bagian gedong belah luhur, besi anu pajuranteng jeung usuk aluminium anu nanggei kenteng. Kenca katuhu geus bunyi ku pipiding, kitu deui siraheun jeung tunyangeun. Laluasa najan ngalaan baju ge moal katenyeun kenulian. Ari lain aya anu pangangguran nyingkabkeun hordeng mah. Mitra kaum dangu, kaum awewe tuluy meresan baju, dipisahkeun luyu jeung ukuranana. Aya sawatara kulawarga anu mekelan papakean, diwadahan kana keresek bodas bari make tulisan keur saha-sahana. Ngan tungtung nama KB dihijikeun heula tuluy dibagi rata. Nya kebagian 5 setel sewang, sawareh mah terus dipake bari teu mikir eta baju urut saha. Parabot sejena ge sarua deui dibagikeun samahina. Piring, gelas, senok, wadah sabun, alat mandi jeung keresek paranti nuna seseuheun. Di eta wangunan kamar mandi ukur aya 4. Pernahna di belah kulon deket jajaran kasur barak lalaki anu pangsisina. Betuluy di palikiran kumaha carana sangkan bisa dipake kalayan adil. Henteu silih rebut atawa paheula-heula. Upamasina antre pangalaman anu geus ge anger tara beres. Ayeuna usul waktu kacai kudu dijadwal sapoe 5 kali. Teu beda di jadwal nyebor di sawah, waktuna puguh kudu jam jeung menit sakitu. Ceuk nu usul. Aya nu satuju tapi rereana mah nu gideug deui. Pang-pangna kaum awawe anu geus umuran, anu ngarasa legok tapak dina widang kahampangan. Cenah urusan hayang kacai mah teu bisa diatur kitu wae. Nya kumaha nu boga liang we atuh. Rek wayahku kumaha oge. Cik tante noni. Antukna balik deui kana aturan antri. Kalayan catatan mun aya nu darurat kudu diheulakeun. Kade deui ulah aya anu wani tuang toong. Cik awewe nu buukna panjang semet bujur. Kabeh lalaki melong kasih buuk panjang. Kawas nu hayang ngeceskeun yen dina hate maranehna geus taya niat ngajuligan batur. Mitra kaum dangu antara barak awewe jeung barak lalaki aya lolongkrang rada lega. Mahimun dipake ruang riung atawa dahar babarengan. Kumaranehna eta lolongkrang teh di ngaranan lapak sawala. Bereng bae babadamian rupaning aturan dari anaker teu beda tinu keur nyusun undang-undang. Cacak mun teu dihuit ku Ustad Sukri mah ngabejaan geus waktuna salat magrib boa moal eureun-eureun. Isuk urang teruskeun. Ceuk nu nyekelan pulpen. Beres sarolat kaum awewe masak deui, kaum lalaki rupa-rupa polahna teh. Aya nu uplok ngobrol, aya nu silih pencetan, aya anu nyekelan keneh pulpen kawas anu can sugema kana hasil babadamian. Sawatara lalaki pulang anting ka dapur umum, nu nyieun cikopi jeung nu pangangguran hayang ngasaan pasakan reporter Cinta Tia. Da kaparengan manehna anu mingpin masak sore ieu mah. Bada isa brak dalahar. Teu sabararea deungeun nama. Ukur sangu dibanjur ku anggeun kacang. Minaka emohna kurupuk 2 siki. Ceuk urang dapur lain teu hayang sagala diasakan cenah. Ngan kaum awewe ngarasa boga kewajiban keur ngajejekeun pakeun. Kaum lalaki ukur ungut-ungutan tanda satuju. Beres dalahar kawas anu dikomando pating koloyong kagowokna sewang-sewangan. Pating gereneng ngobrol jeung nu ngagoler dina gowok gigireunana.
Rek sarare ayeuna ieu teh aya nu ngagorowok ti barak lalaki teuing ti gowok nu mana hese ngalalebahna. Nya kumaha nu boga panon we atuh, aya nu nemalan. Pareuman atuh lampuna serab, cukup lu di juru we caangkeun mah, ameh teu mongkleng teuing. Reup aya anu mareuman lampu, kayaan jadi rayem-rayem. Hariring nini enti geus kapireng deui lagu Ayun Ambing. Sorana semu ka angin-angin, lir seseleke kana sela-sela kelir. Mepende sakur anu ngagoler, mimiti kadenge sora anu kerek. Beki peuting tambah simpe lila-lila mah nini enti ge eureun ngahariringna. Hampir taya anu lilir maranehna sare tibra nakeranan. Tayona pagawean tadi beurang anu nerekabkeun jurig tunuh teh. Meh taya anu ngeuh yen jam dinding anu ngadaplok dina tembok jarum menitna geus muter 5 kuriling. Mitra kaum dangu ngagayu ka janari gede pangeusi barak awewe pating kulisik kadenge sora anu inghak-inghakan. Beki lila beki tarik antuk nama jejeritan. Nu kaparangan lilir asa kageingkeun tuluy carangkat bari luak lieur. Ti unggal gowok silitanya aya naon. Aya anu tuluy nangtung bari dangdak dengdek ngadengikeun ti lebah mana datangna sora. Aya anu kabawa gundam asa pangijeng anu jejeritan dina impianana. Tungtungna kabeh kaluar galecok kawas meri kakara ngencar tina kandangna. Sanggeus sakedapan pahibu teu puguh kakara kanyahoan anu jejeritan teh reporter Sintatia. Manehna nyarita ka si Buuk Panjang anu sarena dina gowok gigireunana. Si Buuk Panjang anu pangheulana nyampeurkeun basa manehna jejeritan. Aya anu rek markosa abdi, pokne sanggeus laler ngajeritna. Inghak-inghakan bari leungeunna uyup ayap kana kasur. Lancingan lebat teu aya. Si Buuk Panjang milunangan. Dodongkoan dina rayem-rayemna kaayaan di jero gowok. Nu sejena ngagulung di luar lebah lolongkrang gowok anu rupek. Sawareh nyingkabkeun pipinding ngelo tina lawang kawas rek lalajo anu keur ngajuru. Cangcut mah dina wadah papakean meureun nyai. Cek Tanto Noni anu ngelo tina lawang. Sanes da nuju dianggo. Ujug-ujug teu aya. Walon reporter Sintatia anu sejena ribut neangan calana jero. Kapangi-kapangi geus aya di luar. Kaidak kudu ngagulung. Kudu diseseh heula, kotor. Nyangak deui we atuh nyai tina wadah pakaian. Si Buuk Panjang ngabeber-beber calana ku tungtung ramo. Cacak mun caang mah buah bakal kaciri ledugna. Atos atuh bi isin. Reporter Sintatia gentak ngajewang calana nu bieu kaidak. Dibebaskeun kana keresek. Cacak mun caang bakal kaciri beungitna bareureman. Mitra kaum dangu. Basa nu ngagimbung meh teu sabar hayang nyaho kana eta kajadian. Reporter Sintatia kalah kagesat-gesut make deui baju. Geus kitu diuk dina kasur bari nyusutan panona ku tonggong leungeun. Ceuk pangakuanana sanggeus dahar teh manehna mah tuluy gogoleran da teu kuat cape. Eukeur mameh 2 jam deui nangtung di dapur masak sakitu reakna. Manehna mah urang kota tuman sare di tempat marenah. Waktu ngagoler dina kasur teuas teh mani asa ngarumas pisan. Meunang setengah jam kalaka guling gasahan ngoprot kesang saawak-awak. Padahal panon mah geus berat pisan ku pitunuheun. Kabiasanana sare bari buligir hese dipiceun. Mana tuluy ucul-ucul ukur make kutang jeung celana jero. Geus kitu mah kakara bisa sare awakna dituruban ku samping ipis ngadah teu ngaliglag teuing. Mitra kaum dangu, basa awakna karasa aya anu ninihan. Manehna teu nyaho wayah kumaha-kumahana. Lir ka bawah ngimpi rek ngajerit hese naker
alabatan ku eueup-eueup ngape nu puguh mah da beungeutna aya anu ngarungkup ku samping. Manehna aju belajar eta jalma anu nindihan tuluy kaluar rusuhan. Sidik bade merkosa, manehna uyup ayap kana toket. Pokna, naon toket teh? Si Buk Panjang meni kerung. Tapi tuluy ungek-ungekan basa reporter Sintatia nuduhkeun ku curugna. Saha mangkelukna nya? Dina kaayaan kieu make boga nafsu hayang ngagadabah. Awewe nu ngelo ti lawang kakerot tuluy recok jeung papada baturna kabeh percaya kana omongan reporter Sintatia. Sanajan memehna aya anu ngira-ngira meureun reporter Sintatia ngalindur. Maklum manehna mah teu biasa cicing di tempat anu rupak. Ngan celah jero anu ujug-ujug aya di luar bisa dipake bukti yen aya jelema nu asup ka gowok reporter Sintatia. Sakumaha ngalindur nage teu mungkin nyai reporter ngalaan carana tuluy dialungkeun kaluar. Cik Tante Noni, maranehna beuki yakin basa salah sahiji pangeussi gowok nambahan keterangan. Laras, tadi memeh nyai reporter jejeritan asa aya anu ngajorelat menawi teh nu teu kuat hayang kahampangan. Mitra kaum dangu, antukna kabeh awewe nyaring taya nu niat sare deui lir papada ngarasa yen di eta rohangan mimiti teu aman. Barang nini enti ngadenge eta beja henteu ngahariring cara sasari. Ieu mah ngagurubu kawas muning kaasupan gaang. Manehna tuluy leumpang rarampeolan mapan-mapan lolongkrang gowok bari awong-awongan nyarekan kaum lalaki. Sakur kecap anu kasar kaluar tina bibirna. Awakna ngedeg-deg lain memeusan. Tuluy dicarekelan ku sawatara awewe bisi kumaha onam. Ai, nene enti ciga anu kasurupan. Cik awewe demplon ngaharewos ka baturna. Tuluy diharwoskeun deui kanu sejena. Biisah tuturubun tina gowokna nyekelan leungeun dudunganana bari ngumpah ngape sabisa-bisa. Teu aneh nini enti mah. Unggal menang beja aya awewe anu digadabah. Sok terus ngagrebeg. Cek biisa kanu sejena. Pasian cai herang we, engke ge damang deui. Di barak sejen sawatara lalaki pating kulisik basa ngadenge anu saheng di barak awewe. Numpang heulana nyaring teh Ustad Sukri ngumpulkeun heula pangacian tuluy ngageuingkeun nu sare digowok kencaeunana. Tuluy pageuing-geuing nu keur memeujeuhna nikmat ngimpi ngorejat saharita. Nu keur tibra nuna heula sora kerekna. Pating kurumun ti sagowok-sagowokna. Tuluy silitanya bari ngadengekeun anu pahibut keneh di barak awewe. Ucup kade kahurungkeun lampu atuh meh kabeh pating kereuceum serabeun. Kaum lalaki karumpul aya nu genting pisan. Si Buk Panjang gegeroan ti lebah lapak sawala tekung silila pating kurunyung dariuk ngajajar. Sawareh bari nunutan kaos hayang nuluyikeun sesa tunduh nu buyar ka baribinan. Aya naon ieu teh? Polisi anu kamari jempling wae meni curinghat ngadenge riributan mah. Bari nanya teh leungeunna uyup ayap kana cangkeng. Kebiasaan mariksa pesto can leungit padahal sidik ti barang sup kadinya ge teu mamawa sanjata. Si Buk Panjang ngagoroan reporter Sintatia. Kurunyung nyampeurkeun dituturkeun ku nu sejena. Brek diuk bari panona barintit keneh. Barabat nyaritakeun anu bieu kajadian. Sawatara lalaki bijil nafsuna milu teungeunah tayohna. Dina situasi anu sakieu sauyunana aya keneh anu boga lampah culika. Saha atuh mangkelukna? Sok ngaku. Asep jitu nangtung bari kakerot. Sorot panona lir hayang nyaliksik yen eta jelema nu asup ka gowok reporter Sintatia teh aya dina eta riungan. Leungeunna teh papareket neangan tonyokeun. Dieu keula jitu. Urang rengsekeun secara hukum. Cek polisi. Tuluy ngalieu ka reporter Sintatia. Nyai,
Eta nu nindihan teh geus ngagadabah atawa kara arek? Duka, kedah diteang heula. Walona semu malaweung. Sawatara lalaki tuluy ting araka nyipta-nyipta kumaha neangna, tapi buru-buru ngarusak beungeut. Eta sugan aya nu karasa nyeri? Polisi nanya deui. Ieu panangan seueur keneh, ti palitek basa abdi ngagurinya. Acandar atuh. Ari nu nyerina ukur leungeun mah. Polisi tuluy ngareret ka Ustad Sukri, lir menta tinimbangan tina jihad agama. Ustad Sukri ngahuleung heula sakadapan nyusun entep seureuhna kecap. Teu beda ti kabiasaanana upama manehna rek nyarita hareupeun mustami. Saderek sadaya ti barang dikaremtug nepi ka saah ieu. Urang teh asa geus jadi dulur. Ngan nya kitu dina herangna cai teu oleh aya kikiruh. Sahingga aya bae nu daek heureuy tereureuk. Padahal urang geus papada kaid rek ngawangun kating triman. Sok ayeuna mah urang badamikeun di mana lebahna eta kikiruh teh. Tapi ulah nepi ka goreng sangka komo boga kacuriga bari taya bukti mah. Cek Ustad Sukri nu sajena ungut-ungutan tuluy milu mikiran kikiruh. Ukur aya dua kemungkinan, cek polisi. Mun teh mah sakabeh nu aya di dieu geus katepaan si pating sabalakana, tangtu jalma nu asup kanggon nyai reporter bakal babari ka panggihna. Kudu nama ayeuna ge manehna geus ngaku kana kasalahanana. Dewek yakin urusan eta mah teu bisa ditahan-tahan. Teu beda ti 5 poe ka tukang basa Asep jitu ujug-ujug hayang nyimpang ka kantor polisi. Mun taya keneh anu ngaku hartina di antara urang aya anu jadi mata-mata. Manehna sanyana mah teu kunaon tapi milu asup ka dieu. Eta jalma api-api katepaan atawa aparat salah newak anu teu kuat kieu milu kakerem. Di antara urang aya anu kiruh. Jumlahna bisa 1, 2, 8 atawa boa kabehanana. Ucup kadek mairan. Kalah ka ngadiriet gening Mang Ucup mah. Ari nu kadua naon Pak Pul? Si Buuk Panjang nanya. Aya anu asup ka dieu sabot sararea sare. Jolna ti luareun ieu gedong. Muka heula panto tuluy ka katayepan. Walon polisi nu sajena mimiti wani nyarita nepikeun pangira sa katepina. Kemungkinan nu kadua aya jalma ti luareun gedong nu asup ka barak. Mimiti disarieuhkeun. Cek pamikir maranehna, satibra-tibrana nu sare dina kayaan sakitu simpena piraku taya anu kagaruahkeun ku sora anu mukakeun panto. Teu kabeh pangeussi barak boga kabiasaan sare siga bangke. Tangtu aya di antara anu babari lilir mun ngadenge anu baribin. Atuh sanggeus kaluar ti gowok reporter Sintatia eta jelema merlukeun waktu keur lumpat. Nutupkeun panto ngunci deui ti luar. Sajempling-jemplingna anu nutupkeun panto bari rusuh gebrugna mah bakal anger kadenge. Mitra kaum dangu kacendekan ukur ngariung aya jalma nyumput buni dinu caang. Asup ka barak miyunik kaum balaka sontang. Padahal paripolah nama teu beda ti jalma-jalma di luareun barak. Nepi ka subuh taya anu ngaku. Antukna silih teuteup binarung rasa curiga. Reporter Sintatia geus puguheun panonna ngulincer ka sakur nu diuk. Greget hayang nyaho beungeut mana anu tadi nindihan awakna. Caga mitra kaum dangu. Sabalakana seri ka-11 urang cekapkeun deui ka dieu heula. Insyaallah ke urang teraskeun ka seri anu salajengna. Atur sewu nuhun. Wilujeng kantun insyaallah ke ditepang dangukeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com